karasa orang cicing di duniaku betah-betahna hingga orang geus aya di pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal 1 Sya'ban jatuh hari Selasa menurut hisab qat'i. Menang 3 darjah, 45 jadi hampir 4 darjah kurang 2,5. Maka lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa dihitung datang ke pertengahan Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa. Jadi malam Salasa nisfu Sya'ban. Malam Salasa nisfu Sya'ban. Pertengahan di bulan Sya'ban pergantian buku. Setahun buku orang dicatat di jero berbagai catatan. Mingguan aya catatanana ke Karang Bolong ya. Jakarta aya, ke Bali aya, sare di masjid, di musola aya, di hotel gaya, muludan aya, di bar aya. Kumplit pokokna mah sebab malaikat mah teu nyaona naon ditulis bae teu bisa disogok lain cara polisi. Tulis bae nya komuana bae urang ditulis. Nonton TV aya, SMS aya, geus kabeh araraya. Masyaallah ngabonceng si Mbak aya. Kabeh dicatet didinya. Aduh engke diangsongkeun di akhirat atuh moal bisa di lain-lain ja karasa ku urang ge jaheuy kamayaran-mayaran baso aya di dieu. Ya Allah. Setahun pas nisfu Sya'ban buku nuti nisfu itu datang ke ayeuna diangkat ku Allah turunkeun deui buku nu anyar. Pergantian buku mentak kajeun geus tengah nama teu beres ge geus. Asal awal be jeung akhir. Jadi engke diperiksa ku malaikat awalna Yasin tungtungnya Yasin. Selamat guys. Asa awal aya Yasinan di akhir aya Yasinan di tengahna kudu kabar teu mungkin cek cenah. Guys, ieu mah langsung bae guys. Tuh kan untung urang. Jadi malam nisfu Sya'ban aya katangtuan nurutkeun ceuk ba'dul arifin jelema anu geus disingkapkeun hijab anu geus bisa nempo kana lalembutan nuku urang teu kadeuleu nyana maka deuleu nuku urang teu kadenge kunyana maka denge mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Geus dererean manehanana dedengan manehanana geus kaditu bae nyana mah ka alam nu itu alam nu langgeng. Ai urang mah ka dieu mah di dieu bae sebab urang mah disebutna ge keur molor. Kanjeng Nabi an-nasun niyamun manusia keur sarare. Fa idza matu intabahu ke hudang-hudang paeh. Kuari wakahes. Jadi keur ngimpi kuari ngimpi jadi bupati, jadi gubernur. Nu ngimpi jadi lurah, nu ngimpi jadi kiai, pedagang, sudager keur ngarimpi. Barang maot mahudang jana.
Gubernur Bupati Camat Lurah wajang ngimpi tamah gesan barang maut mantap bisa rajul pangjore-jorena jelemak anu intabaha badal maut nu hudangna sabada maut pangjore-jorena jalma hudang-hudang kakarak maut hudang-hudang sabada dapat jore jasa. Jadi nu bagus wa kuari ya urang huda tempo ke alam barzah alam akhirat ya urang kuari keur gigisik ya kuari ngaranna ya cicing di majlis keur gigisik encan aya hudang mah kakarak gigisik haju kawudukan haju leuwih parah barang diuk di majlis lain hudang merongkol. Iya urang kuari keur gigisik karena kakarak dek hudang nempo ka alam itu. Nah, nisfu Sya'ban maca Yasin minimal 3 balik. Dibacana sabada salat maghrib memeh Aisyah di dia pergantian buku. Lamun bisa maca Yasin 3 balik perorangan di imah di mushola di masjid berjamaahkeun mangga kumaha ngeunana penting maca. Aduh cenah kiai kula mah teu bisa maca Yasin ya. Oh mun teu bisa maca surat Baqarah teu komo eta. Yasin ge nu batur bisa ya henteu. Atuh koba surat Baqarah atuh kulhu salila maca Yasin bareng na diukna ngan nyama maca qul huwallahu ahad Allahus samad sampai selesai. Kulhu ge cenah kula mah teu bisa aja parah aja berarti mah ya. Kulhu ge teu bisa ya. Aduh parah jasa. Lamun kulhu teu bisa lam yakunil ladzina kafaru. Anu normal gitu talar lam yakunil. Komonya nah lamun teu talar berarti macana Fatihah bae. Awas yang ngomong teu bisa teh bae. Geus pamustungan jelema teu bisa Fatihah acan. Watak dimasalahkeun kumaha lamun aya jelema teu bisa maca Fatihah acan salatna kan napiki mah cukup. Napiki mah teu cukup teu bisa maca Fatihah. Cik mazhab Syafi'i mah ganti ku babacaan nu sejen teu bisa babacaan nu sejen geus cicing sapanjang Fatihah itu Imam Syafi'i mah. Tapi Imam Malik mah lain terjemahkeun beda menang jadi cek di luar mazhab Syafi'i mah di luar mazhab Syafi'i mah mazhab Maliki mah Allahu Akbar dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Bismillah berarti kan itu. Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Budak nggak gandeng-gandeng ini macam. Loba jalan keluar pikir mana mantak teu kudu dipermasalahkeun. Cek ieu meunang cek ieu henteu cek ieu henteu cek ieu meunang teu kudu dimasalahkeun anu lain ijma' mujma' alaih. Nah iswatu hayu pada ibadah hakikat ibadah mah ja urang teh ruh awak masa kadar kurungna doang ngan sanajan bari jeung ruh salila kurungna normal tetep kudu dibawa teu bisa roh doang sia sarolat jah
aing mah kadeureuk ku sia teu salat ja. Heueuh kunaon? Teu salat aing mah roh doang, aing mah di imah bae ngedeng sakeuna. Bener-bener hebat ki. Ieu naon ki? Naon eta? Tambang ki. Jang naon jang nyeredaki ki. Teu bisa tuh, tetep bae kudu ku awak. Sebab cek Imam Ghazali awak eta ibarat nu endeu ka Mekah mah onta. Jelema endeu ka Mekah naik onta, moal bisa ontana teu diberangkatkeun nyanana datang ka Mekah, moal bisa. Tetep kudu jeung ontana sebab onta kendaraan. Ai lain aya angin topan mah. Nyana keur diuk di hareupkeun jalan cicing, aya angin topan dibawa ka Mekah. Rajit bisa jana gitu kere urang ibadah ka Gusti Allah na ieu teu bisa make roh doang cara kebatina tata saupa jeung awak biasa. Jadi malam nisfu Syaban maca Yasin 3 balik ditinggali bae geus dina Majmu Syarif. Lamun teu bisa maca kulhu bae, teu bisa maca Fatihah jeung maca anu urang bisa. Dengan niat sakumaha anu geus tertera dina Majmu Syarif. Ji minta dihampura dosa, 2 minta rizki nu jembar jang ibadah, 3 minta panjang umur jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya salat dina nisfu Syaban, salat na khusus, salat nisfu Syaban. Sabaraha rakaat kiai? 100 rakaat. Geus gideg ti heula. Boro 100 ada Jumat ge tilok yai. Komo dibere 100. Cuman sanajan aya salat nisfu Syaban lain paranti urang. Ieu mah kelas khawas. Kelas ba'dul arifin. Nyana geus nu salatna aya babacaan khusus, aya doa khusus, bahkan pakaianna ge khusus. Urang mah ulah. Tah asana senang diulahkeun teh. Senang kiai mending gitulah sageuna teh. Daripada diteken kita 100 rakaat mending diulah. Ieu mah andai kata di lembur lantaran loba pendatang-pendatang kuari ti seberang ti Jawa di berbagai daerah nu ngajakan salat nisfu Syaban ulah bid'ah hukumna. Ulah bae geus mun nyana ge mun bisa dilarang mun nyana teu bisa geus sabodok. Urang mah ulah milu. Ulah bae geus aningan urang maca Yasin tas baca Yasin salat Isya tas salat Isya mun maca Quran mun zikir mun sholawat mun teu sare kubacana kieu mun pake nonton bola eta ulah deui bae sarua teh jeung salat ulah hukum dan salat jeung main bola akur beda geser saeutik salat mah bid'ah ieu main bola mah haram beda saeutik bid'ah ge haram-haram gane beda ngaran ulah sakali deui besi aya nu ngajakan salat boh kiai boh ustad sanajan kiai luhur ulah sebab eta mah fuqaha mah kabeh ngabid'ahkeun ulah andai kata urang diajakan tetep ulah geus bae cukup maca Yasin bid'ah hukumna kecuali aya jelema nu berthariqah khusus dina thariqah nyana salat 100 rakaat sebab bacaanna khusus doana ge khusus
nyana bae nu salatna dilaksanakeun engke ba'da isya terus 100 rakaat datang ke selesai. Saya orang masalahkeun kanyana maning mere duit kanyana. Ceuk salat ya imah percaya geus kasih asa boga guru tak jeung amplopna. Gede barang di deuleu kertas terus. Ulah urang baca ieu di bejaan teh hari urang lembur Tangerang nama moal aya tiba heula ge. Tangerang, Serang, Pandeglang, urang asli nama ngan barang loba pendatang besin neko-neko nyana ngajakan ulah geus malam Salasa nu ngitung tanggal hijina Salasa nisfu Sya'ban nu nanggalkeun Rebo misalna atuh malam Rebo kuat teh cenah kiai kula mah maca Yasin nek 2 peuting malam Salasa maca malam Rebo baca sia nek unggal peuting los terus teh kudu 2 peuting terus maca Yasin bahkan jeung beurang-beurang mah maca Yasin terus masalah. Jadi Bandung mah model Tembong Sari jeung Sajabana aya nu 2 makena nisful awal jeung nisful akhir malam Sabal 15 malam 16 geus aya nu dek 2 peuting masalah nya maca Yasin tilu balik sakumaha tadi ai engke Ramadan ira ulah makananya ke Ramadan ya cenah kula boboal ngaji ke terakhir atuh sabodo sia ngajakan henteu ngaji sia deuk gaji deuk henteu kumaha sia bae ulah sok aing ti heula-heula kajian kuku bage boga rencana nyana deuk ka mana atuh sudah siapa deuk ini tuh indit bae sih ulah sok aju melang-melang segala. Sabada musonib nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10 kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam status muslim teu meunang kafir kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang kaopat jakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe geus hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka sing ade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu da naon sakeun kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teh kuyai mun ge maca kitab ieu tah baca tazakaron jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi sarua ketika urang berhadapan jeung masalah eta urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang geus masalah demokrasi nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman-teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres mah paling ringsek doang guys nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe aja ngalamatkeun diri urang bae
aya Kyai anu ngajakan Kyai geus mangga jang Kyai bae teh mangga nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim Kyai bae gitu Isya aing hiber geus beres ulah sok sia mejeuna ulah sok ka Kyai badal kos kitu mah Kyai kudu disoan badal kos itu sia goblok Kyai leuwih goblok tolol tungtuna turut bejeung Kyai aduh ampun kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil bener-bener teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca moal aya dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat hayang ngarokok kajenting nyana teu ngarokok-rokokna dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena meunang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot bloon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acat berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan cambangan jadi urang neuleuh tanjak da ge asana betah urang barang neuleuh presiden atawa raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan nu jamaah ulah datang ka kos kitu teu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didumling gitu. Sujaan kudu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ada yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang maka ditanya engke ieu mah nunggeus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nunggeus mah geus ieu endek bae endek. Nah, dulu ku orang mana nu gagah lalaki sebenarnya hawe ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu tah pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zarain ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga bebengan sempurna bebeluan sempurna ucapanana sempurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarwa cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kasifatan ku sifat basol ro basol kan nya cadel jadi basol ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso baso aing re teu bisa lam salah ini baso
kan jadi salah tuh. Itulah persyaratan jadi pemimpin. Imamul A'zam, presiden, raja, atau di bawah dunah, yakni gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk RT. Itu teh raja, RT teh sakarajaannya adalah sa RT. Itu jadi takkan RT raja, itu pakai celana pendek pada RT. Raja. Kuari dek nyaritakeun kasahanana jadi imamah. Kumaha ieu sahna nyana jadi pemimpin? Seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara. Nomor kahiji wa tan'aqibul imamatu bil bai'ati wa tan'aqibul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar mah bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sida Umar ge dibeat jadi pemimpin sarua sedihun Sida Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek ditepjak Kanjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasa'ah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, diperkirakan bulan eta hujan baik. Jadi perkirakan bulan eta bakal terhujan, diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu.
eta geus tereh deket Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengecrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngecrek bae hujan. Ke aya 12 jam teu hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh lain ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Ngah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus sadang ge log kuari musim hujan musim panas bata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mujizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalaan ieu mujizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecrek hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atawa suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongkoh usum hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan ku ari. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngeriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank nah ieu ge di akhir zaman barudak jing ke baru hutang kabeh Masya Allah penelian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek bus kuya mah ka cai aya naon gerbek bus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun wae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan merus sadurungeunna sahabat teh masih kere culak cileuk banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkan kunyana anjela
jadi anu jelema anu ngahalangan di lambat sia neraka bae kudu lambat aing geula wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian jasa berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa mendaftarkan diri hayang jadi bupati mendaftarkan diri hayang jadi gubernur mendaftarkan diri hayang jadi presiden hayang jadi menteri eta ngaranna menuju neraka jahanam ya Allah ya Rabbi urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan tok sama kos gitu mah sia aing mah keur ngaji sia dek ngadengekeun atuh teu kaji aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laleutik aing mun kalau dia mah teu kudu ngaji geus sia jeung kiai Golkar bae ka ditu aing mah keur nyaritakeun akhir zaman mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia iya teu bisa cenah macana emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab ya anu ahli surga mah bari sama maca kitab waduh cak meri maju mah kan aing teu teu ge pandai ngadengekeun pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ini maksudnya ngajina nu beneran Al-Quran jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan teh mah kiai sakeuna teh ya tuh kajen bibisan aing itu percaya sia itu babagi bae ge di akhirat jah surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue sombongan we lah ai sombongan nu kitu mah mejeuna pajar bae bener bae sombong lah pangkorak sia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadengeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat ima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya gorod di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya ongkos nurungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta kajeun wae aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cakna isukna aya nini katabrak motor diantapkeun beunana goblok gaji pendi blon antawang ya dia pareng ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang cek Kangjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti
Nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget, ye pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa. Nah cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang yang masyarakat mah maling yang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling pajar maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus sakira teh tuh nyahoan korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah ini air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral mah ye ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho nyaritakeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu cenah ngomong aing mah teu betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu ternyata endek inteleka ieu urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae. Waktu sekolah ya, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah aing mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Aing teu bisa pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebel-kebel Sunda deui bae nya ge. Aduh, masyaallah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam nomor kedua yasauna ila jahannam lumpat yasauna mah yusafiru mah leumpang yasauna mah lumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam koreng bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero main geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek ini eta sih negara mana ulah loba omong nih ini mah nini bae nyahoana paling ge bojong bae kendal dan nyahoana bangsa nu karari itu bae teketos bae des nyahoana kadinya bae
pugu di Bojong geus sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD teu beda setik ketika can ja akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelat di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sejen kula doang eta geus aja mareli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempatna teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli letik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti teh naon sih maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah Masya Allah karim geus beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero di hareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara Masya Allah karim encan di Amerika encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu Masya Allah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha jauh kalau waktu jauh gitu jauh jasa 1, 2, 3, 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus siapa semuanya satelitnya tadi mana dasar lembur sama kampungan kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu telumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik agol min golil jadi itu bahasa kajian agol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun sakurangna saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datangkan ke Imam Mahdi turun datang ke Dajjal aya we hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eukeur malah nah ieu tinggal hujan ngecerep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam
tekarasa Masya Allah tetap orang memantak ngaji orang hayang salamet mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan Gusti Allah keluarga orang pemajikan anak incu orang disalamatkan pamimpin orang geja eta mah ku nafsuna ieu ketikanya nangaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya robbal wa tanaqidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna henteu kudu keseluruhan nagara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi geus ulama memilihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih segala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae endek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos gitu namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai di ketua di kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat tak menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai na kos gitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang ayo aya urang pasar Kemis ayo sia mah aya bae kagak deketan ka Cilomok sia sia mah ka aing meureun ka jeung kumaha ge dasarna sia mah ekstrim nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas ketua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama
tokoh termasuk itu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi ente sakabeh na ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato Rasul wal naon gara-gara dituna finar cek nyana ya Rasul murtasi finar nu nyogok nu narima sogok ka neraka hulu nyana tas dibere motor mio ne cekal huluna heuy ai sia ngomong goblok ieu ngomong teu bareres goreng kiai Oke badu di kota Allahu Akbar Allahu Akbar yang nanaun Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hes aitia tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wayah azan hes tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hes supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah subhanahu wa ta'ala nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara syaratna sifatus syuhud kudu sah nyana jadi saksi berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nyana mah henteu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jerona kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut aja nyanang ke kumaha nyambutna
Wih, sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyadakan nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus agama mah macet. Sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kukumah ge. Numatak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni. Henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan. Kabelah dia nama, kabelah dia cek Kangjeng Nabi sabada eta geus ka ditu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhiran geus lain lalagaan urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh mudeun ta saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salametkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang batur mangan sakadar huhahe doang. Mantak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep jasa ka kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama. Itu soalnya menang baik, anu mengkredit menang, segala menang, kalau deposito menang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa kajana mah. Benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh. Masyaallah. Dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan.